warta anu bade kapidangkeun ngeunaan bencana angin puting beliung anu kajantenan di wilayah Banyumas. Pamirsa, nyanggakeun warta salengkapna. Angin puting beliung nerajang Desa Kotayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, dina poe Jumaah sore kaping 16 Januari 2026. Kajantenan ieu lumangsung sacara ngadadak sarta dibarengan ku hujan nu deres jeung angin nu kacida badagna. Nepikeun ngaruksak pemukiman warga. Angin anu kuat pisan ieu ngagelebug hateup imah, ngaruksak wangunan sarta ngaruntuhkeun tatangkalan anu aya di sabeudeurna tempat kajadian. Sababaraha tangkal anu tumbang malah nutupan jalan nepi ka ngaganggu lalu lintas jeung kagiatan warga sapopoe. Akibat tina kajadian eta ratusan imah warga ngalaman karuksakan. Boh rusak enteng, rusak sedeng nepi ka rusak berat. Sababaraha imah malah ambruk nepi ka rata jeung taneuh sahingga teu bisa deui ditempatan kuno bogana. Kajaba ti eta sababaraha fasilitas umum saperti musola, warung sarta sarana umum sajana oge katarajang ku ieu bencana. Kejadian ieu menyebabkan warga ngarasa panik sarta sieun. Sebagian warga kapaksa ngungsi ka tempat anu leuwih aman, saperti ka imah dulur atawa ka tempat pangungsian sementara anu geus disediakeun ku pamarentah satempat. Sanajan kitu nepi ka ayeuna can aya laporan resmi ngeunaan korban jiwa tapi aya sababaraha warga anu ngalaman luka-luka alatan kejadian eta. Kerugian materi diperkirakeun cukup gede lantaran loba imah jeung harta banda warga anu ruksak atawa leungit kabawa angin. Kukituna warga kacida ngabutuhkeunana kana bantuan ti rupa-rupa pihak. Pamarentah satempat dibantuan ku aparat keamanan, relawan sarta warga sabeudeurana langsung ngalakukeun usaha tangkap darurat. Maranehna babarengan ngabersihan rumah, motong tatangkalan anu tumbang, muka di akses jalan sarta nyalurkeun bantuan ka warga anu katarajang musibah. Bantuan anu dipasikeun diantarana kadaharan siap dahar, cai bersih, pakaian, selimut serta kebutuhan darurat sajana. Sajaba ti eta pamarentah oge keur ngusahakeun bantuan pikeun ngalereskeun imah-imah warga anu rusak. Pamirsa sadaya rupina cekap sakitu wae warta anu tiasa didugikeun ku simkuring. Mugi manfaat wilujeng patepang deui di lain waktu. Simkuring Citra Agnia pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.